Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik kene mangkaning candi bere Gusti. Tarik kene. Mana sabarna Allah? Aya cangkang kapal api. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aydha wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Wa qala aydha iltamisu ar-rizqa fin nikah. Wa qala aydha ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ya Rabbi shalli. Allahumma shalli ya Rabbi shalli. Rabbi fanfa'na wahdinal husna. Rabbi fanfa'na wahdinal husna. Salawat, salawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na wahdinal husna. Rabbi fanfa'na wahdinal husna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amma ba'du ay ba'da tahiyah. Ya, siap. Bim salah bim. Abah kadabra. Sawer datang.
Sugane atau aya itu luak can aya aca. Hadirin jamaah rahimakumullah, hormatan simkuring khususna sahibil maksad Kang Rayudin sakulawarga mudah Kang Taryudi main salah gitu euy. Mohon tak eta Kang Rayudin sakulawarga saha sih Kang Rayudin eja salami sahibil maksad Kang Din sakulawarga doakeun kurang sadayana Kang Taryudin mudah-mudahan sing janten ahli surga mopoyankeun tawi syukur nikahkeun murang kalihna nyatana Neng Lasmini saha oh Neng Rohimah ka Kang Yunus saha oh Kajang Randy Randi mohon Neng Halim Neng Rohimah Kajang Randi itunya bener bener laras sugante ka Kang Yunus ieu mah jomblo fisabilillah doakeun ieu panganten baru mudah-mudahan ku Gusti Allah sing janten panganten nu abadi dina bagjana dunya parat nepi ka akhirat. Bil khusus sing janten panganten super sakali asup langsung cicing 17 tahun katongoh ieu mah. Jadi panganten super sakali asup namper. Ya siap. Siap. Jadi panganten sakali langsung rizkina sing ditambih-tambih ku Gusti Allah berkah amin. Usahana ditambih-tambih ku Gusti Allah barokah. Jaga diumil ijazah wal hisab sadayana sing janten ahli surga ya robbal alamin. Doakeun sahibil wilayah Pak RT Pak Lurah Pak Dusun Pak RW anu ayeuna teh masa-masa ayeuna teh keur pusing keur naon cenah tempo aku kod uing lamun pusing ya pusing ayeuna teh keur can eureun ulah waka eureun can ieu eureun ulah waka eureun keur naon sababna keur pusing ayeuna teh Pak RW Pak Dusun Pak RT Pak Lurah teh keur mejeuna diomongkeun ku masyarakat khusus masyarakat anu teu kabagean teu kabagean Covid ngomongkeun ka RT jeung ka Lurah betul kawasnya wae maneh dakpon teu kabagean nu MKM Palurah rame hampir di demo. Masya Allah ayeuna anyar-anyar ya tereh yo tereh ngaberak teu kabagean berak wah musingkeun riweuh berak hese lurah nu disalahkeun padahal palurah dugi ka Pak RT mah teu salah
Kajeng tong sok ngomongkeun lurah, tong ngomongkeun RT, tong ngomongkeun RW, tong ngomongkeun dusun doraka. Lamun nyaritakeun RT RW dusun kaawunan ku sabab teu kabagian bantuan, teu kabagian UMKM, teu kabagian berak, eta dosa RW RT ditanggung kudu ngomongkeun. Mangga tanyangakeun cenah dosa ceuk Pak RT. Doakeun kurang sadana angguran pemerintah nu aya di desa urang, mudah-mudahan sing sararehat lahir batin amin. Sing berkah milik rezekina, sakinah kulawargina, bil khusus pemerintah nu aya di urang sing janten pemerintah anu adil, sehingga jaga deumil ijazah wal hisab ngabring ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Ya robbal. Doakeun anu teu janten lurah, anu teu janten pemerintah, anu teu janten kiai, anu teu janten tokoh, anu teu janten kasebat disebatna teh eta teh peserta amin kabeh. Jamaah mah urang mah pemerintah lain, kiai, ustad, tokoh, santri lain, antum lain, ya masyarakat di dieu gitu. Eta teh disebutna teh peserta amin. Peserta amin mah kudu ikut bae ka pamaren, ikut bae ka kieu, ikut bae ka tok. Lamun dina lauk, apa lauk? Aya buntut. Buntut teh kudu ngepotna alus, hulu kakaler, buntutna ge milu kakal. Itu peserta amin mah ya. Tong sok ngajleng kumaha pemerintah bae, kumaha kiai bae, kiai jeung pemerintah ngahiji, tokoh jeung pemerintah kiai ngahiji kabeh, warga masyarakat mah tinggal ikut insyaallah warga masyarakat nu aya di ruang lingkup ieu ku Gusti Allah mudah-mudahan dipararanjangkeun yuswana, disehatkeun lahir batina, nu jadi patani sing hararasil tanina, nu jadi padagang sing araruntung dagang, nu jadi padamal sing berkah rizkina, sing saroleh marurang kalihna. Amin ya robbal. Antum ayeuna santri nu kararasep saware kararasep saware nu garelis saware, insyaallah hatena mah garelis kabeh, hatena mah karasep kabeh, saroleh sadayana, ieu kicep penghuni surga. Alhamdulillah, takbir. Mudah-mudahan lemur ieu sing langkung berkah ku santri, amin ya robbal. Caang narawangan duki ka yaumil ijazah wal hisab, lemur ieu sing dirahmat ku Allah, dibenglungsuran ridona Allah, sing janten baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Naon hartina? Paingan ulang-ulang. Ari baldah teh lemur, kampung, desa ngaran baldah teh. Baldatun thayyibatun teh alus, warabbun diurus, ghafur jeung dihampura dosa-dosana. Jadi baldah thayyibah warabbun ghafur insyaallah langgeng fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Mata cinta tanah air adalah hukumna wajib. Yahlal waton yo hubul waton minal iman. Inhadu Indonesia bilari
waton ya lal waton ya lal waton. Waton minal iman wala takun minal hirman. Sarwakeun yeuna sarwakeun. Alal waton Indonesia biladi. Indonesia biladi anta obatul faqoma kullu mayyatika yauman kulli hayya qahimama kullu mayyatika yauman kulli hayya qahimama. Indonesia pusaka. Wahai pada tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, beserta wahai tanah airku, 2, 3. cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Kita Hai bangsaku Indonesia tadi. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang menghalangku, Kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. 2, 3. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Ukur waton minal iman wala takun minal hirman. Hayo Yalal waton Indonesia biladi. Indonesia biladi anta unwanu fahoma kullu mayyatika yauman tomi hayyal qahimama kullu mayyatika yauman tomi hayyal qahimama. Bansar. Ayo dah maras Bansar ya Bansar. Siap Mas Bansar. Bansar, siap Bansar. 1, 2, 3. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan terus berjuang di bawah NU terus maju. Tuh, 2. Walaupun tes di medan perang demi agama, demi ulama, demi agama, maju ayo maju. Terus maju Dia kikislah habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana kau berada, teruslah perjuangan demi agama, ku rela berkorban, demi ulama, ku rela berkorban, demi pesantren, rela berkorban. demi janda. Tidak, demi janda mah tidak. Tidak rela. Tidak rela. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Can datang keneh wae ieu. Sawer. Gusti buru-buru bagikan. Tuh Gusti dia. Gusti datang. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salawat.
Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fadli somadi Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fatis somadi ya Sadiqal maqali ya dal maqami ali ya Sadiqal maqali ya dal maqami ali ya man afahu rabbi bitayyibil afadi ya man afahu rabbi bitayyibil afadi habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fatis somadi Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fatis somadi ya man sara laila musaliban jibrila ya man sara laila musaliban jibrila bil masjidil aqsa bitilka lailati bil masjidil aqsa bitilka lailati habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fatis somadi Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fatis somadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Materi nikah. Ya calon nucan geririwin. Lamun urang rek milih pendamping hidup nan abadi dari dunia sampai akhirat di surga nanti. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos masihan hiji konsep tunkahul mar'ah li arba'in. Kawin ku mane awewe. Lamun di eta awewe aya 4 perkara. Seperti itu nah. Nah kita 4. 1 2 3 4. Hiji li jamaliha, gelis. Pilih nu gelis ulah nu gopet. Naon sababna lamun boga pamajikan gopet era mawa ka pasar. Dibawa ke pasar, mang saha eta, tukang ngaramet. Masya Allah. Saur ka baginda Rasul sapertos kitu pilih nomor kahiji li jamaliha gelis atapa teuna gelis jeung teuna bil khusus gelis ngan gelis didinya aya 2 alternatif aya gelis dohir aya gelis batin sabab awewe nu gelis dibagi 2 gelis lahirna goreng patut batina lahirna nama gelis ditetep diharap siap disawang ti tukang lenjang ditelik ti gigir lentik disawang ti tukang lenjang disawang ti tukang irungna bangir pano nasib
biwirna nepi ka ngamenjeripit. Aduh. Eta gadokna nog sapotong. Ieu na teh naon teh teh? Halisna kuwungkungan. Halisna kuwungkung. Bitisna ngadep-gepinding. Lain bitis nepi ka jiga goong. Aduh, Gusti nagu. Gelis. Ping-pingna budug. Tongongna hapuran. Hapurna ge hapur besi. Dicabak teh nepi ka ngagenyreng. Nu kitu turunan ajag. Aduh. Gelis lahirna nama ngan hanyakal kadang hatena hate jurig. Buktina gelis lahirna hatena hate jurig. Panasan, teu kaopan, cegekan, payaan, terus deui poyokan. Hayang kanu kitu hayang. Hayang kanu kitu hayang maneh? Oh berarti gelisna tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Aya deui ari dohirna nama dohirna magop, irungna peg, panonna bolod, bujurna bud, cokorna jeb, beteungna bureut, susuna rai, cepilna ocoy, irungna ngut, huntuna ngoh, naon deui lempangna ngage, ngageang, ngageyotna, ngageyot da lain entog. Tapi hatena mah masya Allah, hatenya bagaikan Siti Khadijah. Hatena ridhoan, hatena ikhlasan, hatena masya Allah. Butuh kanu kitu. Dua, tilu. Gelis kawanti-wanti endahna kabina-bina dohirna hatena na oge. Masya Allah. Aya nu kitu mana ta yo moal dibikeun ka maneh mah ari teu bisa ngaji mah moal dibikeun tahan kudek tahan. Hayang ka santri awewe nu geulis lahir batin ari maneh el kalamu pois lele ngaji can kieu geus hayang ka awewe dikiwir moal tulus tah dibikeunna kanu kieu banser atuh mangga Kang Bangser milih lamun daekeun nah Masya Allah. Alhamdulillah. Aya nomor kaopat awewe teh nya goreng patut lahirna nya hatena ge hate jur butuh nu kitu aya nu kitu aya tuh di ditu tuh nu kitu mah karung talian karungan gusur ka Cipanak. Maka istri-istriku, santri-santriku, anak-anakku yang soleh,
Pilihlah calon pendamping hidup yang cantik lahirnya, cantik batinnya. Pilihlah pendamping hidup nu kasep lahirna, nu kasep batinna. Kararasep ya. Mantap. Good. Oh, atau kasep. Berjamaah tinggalin wae. Aduh. Ditajir. Batu 5. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat, lamun aya barudak santri ka Cipanak nyokot batu 5 eta teh nu ditajir. Pek era-era ku warga masyarakat. Hoyo santri nu ditajir. Saera pek. Ditajir. Tapi manfaat lumayan keur mondasi. Niatan lillahi ta'ala nya. Insyaallah nu kararasep taya ya. Tinggal itu kararasep kieu tuh. Teu butuh. Mau alibikeun mau. Hiji, carilah pendamping hidup yang cantik lahirnya, yang cantik batinnya. Lamun teu aya, mending milih yang cantik batinnya. Lahir nama lah biasa-biasa baekeun bae. Lamun direnengkeun nya lumayan wae lah teu matak era mamawa. Jiga termos jiga drum ge keun wae lah. Lumayan gitu. Lumayan keur tulak pantos ya. Bejakeun kan ini maneh. Jadi nomor kahiji li jamaliha gelis atawa kasepna. Pilih eta teangan pendamping hidup urang. Insyaallah mudah-mudahan jadi berkah sadaya. Nomor kedua lina sabiha turunanana. Naon cenah? Turunan saya teh tiluhurna turunan garong apa turunan kiai? Turunan tukang mau kapol atau lain? Bisi zaman ayeuna tah keur usum mau kapol. Kapol mahal di Paraling. Tah eta teh turunan mau kapol kahanapna jurig dungkul teh. Tuh. Setan belek, setan engklek kepret. Lina sabiha turunan anak. Turunan sing alus tiluhurna. Apa turunan soleh, turunan salah, turunan bener, turunan teu ecreg. Turunan daek sholat, turunan ngedul sholat, turunan bisa ngaji, turunan belegu. Naon sababna? Sabab genetik. Apal genetik? Sekolah apal genetik acan. Genetik gen. Cek bahasa kolot uyah mah tara TS kagigir kaluhur uyah mah TS na kahan hartina lamun tiluhurna yo tiluhurna ti naon luhurna teh jeung ngawareng udag-udag gekait subur katurang mancan malu dan sebagainya itu soleh insyaallah kahanap cuman turunan terjadi spesialis sabab seueur turunan luhurna garong kahanapna soleh aya anu kitu turunan tiluhurna kiai kahanapna maling aya anu kitu matak turunan terjadi faktor utama lamun dididik turunan jadi soleh insyaallah bakal jadi soleh gelis ge bukan faktor yang utama sabab nu ngaran gelis mah bakal CF kajeun teuing geulis umur 18 tahun umur 80 tahun mah anger bae kareng karis karinyun namru geuningan jiga saung but 2 3 5 liha hartana kekayaanana apa beungar apa kismin Pak Kismin miskin pukoro pakir
turunan fakir atau hayang udun ge menta. Letik. Cemen. Turunan anak apa turunan beunghar ya apa turunan miskin, kokoro, malalat nanaonan. Du apa turunan perhatikan, cuman itu juga tidak jadi patok sabab loba turunan tiluhurna beunghar tapi kahanapna kokoro miskin malarat loba nu kitu seueur tiluhurna mah kismin miskin pukoro du apa teu bogana naon tapi kahanapna beunghar loba nu kitu. Maka harta bukan jadi jaminan, harta lain jaminan, rumah tangga bagja bahagia bukan jaminan coy. Tuh, hanya sementara, itu sementara. Maka sahur baginda Rasul padpar bidati din taribat yadak nomor kaopat pilih agama. Nah, insya Allah ku agama mah gelis bakal lahir batin, turunan bakal berubah jadi soleh, harta bakal bermanfaat dengan agam, mata kudu ngalalarti kana agam, ulah bararod, ngararaji, mata kelamun ayah santri nu tedek ngaji engke dicabok ku banci. Insya Allah padpar beditidin lamun orang milih agamana nu daek ngaji nu bisa sholat nu bisa ngaji kajen teuing hartana tepati aya turunan tepati alus gelis tepati sabaraha yakin eta bakal membawa keberkahan parat tepi ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal ilmu keur kanucan kawin. Wah, jadi catatan antum, mata kejarlah ilmu setinggi-tingginya. Keun bae beungeut 12 pas beungeut urang mah tiba ungkur 2% setengah, 2 watt setengah melempem sepaneng. Tapi ketika ilmu agama kita mantap, insya Allah rek milih nu kumaha meunangna berkah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya santri-santri sing sararukses sadayana didoakeun sing janten jalmi nu manfaat. Bil khusus ieu panganten baru nikah 1 hari sing parat nepi ka surgana Allah Subhanahu. Itu kan di tukang itu tuh, itu oge sami penganten baru nikah 15 tahun, baru nikah 20 tahun, baru nikah 5 tahun, baru nikah 60 tahun. Matak baruna itu mah barutut. Iya mah baruna barunga. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah konsep baginda Rasul insya Allah moal wadul. Asal lebet kana manah urang praktekkeun dalam kehidupan insya Allah berkah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Cek. Mulia berani lembut hati, amat cerdas ilmu seluas samudra. Ya Sayyidah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan memanja, sejukkan hatinya. Mana sungguh terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah sungguh manis sirah cintamu, bukan persis novel yang kadang cerita semu. Kau istri mulia
sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap. Tosan, siap tosan. Jam 11. Sabar mana mah. Sabar. Moal. Opat wae opat. Ya. Sehingga serbagina Rasul ya masyarakat sabab he pemuda ya nu can kawin ya pemuda ya masyarakat sabab he para pemuda manis tato mingkum lamun anjen geus siap fisikna siap pesakna siap paseuk istato ate fisik pesak fisikna seh pesakna kan pasukna badag fisik pesak pasuk eta teh istatoa albaah lamun albaah mah kana nikah geus istatoa kana nikah fal yatajawaj buru-buru kawin tong sok ngantep maneh naon sababna 2 rakaat jalma nu tos nikah eta teh leuwih gede pahalana daripada 2 rakaat jalma nu can nikah mah 60 rakaat lamun salat sunat 60 rakaat ente tah ayeuna santri 60 rakaat 60 rakaat tah ari nu geus nikah mah 2 rakaat bae cukup 2 rakaat sarua banding ngan encan waka ente mah oke keheula ieu nu geus karolot kararieu ieu karolot jadi nu geus karolot insyaallah ya. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah lahirna batina sehat paseukna siap fisikna siap pesakna mampu mungkin insyaallah nikah berkah amin ya robbal ayeuna mah eusian heula santri mah biarlah jomblo untuk sementara tong sok waka-weaan bebogohan bisa dicabok ku dewe keun ke bae ke lah ya sok tong sok bebogohan tong tarup cacadukan keur santri mah bawakan ke bae geus boga ilmu mah hayang nu kumaha ceuk paribasana kajenting nepi ka jiga ayo ting-tingan mantap bae insyaallah istri sarua kitu tong beberewekan murah eta mah nu beberewekan mah murah teh lalaki nu beberewekan murah hargaan lalaki mah hargaan molor tengah jalan mulai nu butuheun juri ge mungeun tapi istri coba istri mah mahal matak istri mah tertutup Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya sadayana santrin wa santriyah jamaah sadayana dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala amin. Hikmah tina nikah wengi ayeuna nu disarankeun saung maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Kang Tarjudin sakulawarga oge panganten baru sakulawarga ku Allah Subhanahu wa taala sing dikuatkeun iman Islam kacana kayomil ijaj wal hisab dunyana berkah di akhirat lebat surga amin. Santri sadayana jamaah sadayana sing ditebihkeun tina fitnah dunia fitnah agama nu penting urang sadayana ayam tentrem gemah ripah Allah cinawi mendidik diri menjadi manusia yang insanul kamil sehingga urang sadayana jadi berharga di hadapan Allah di hadapan manusia amin ya Allah ya robbal sakitu nu tiasa didugikeun mudah-mudahan janten manfaat khud masafa wada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukru lillah alhamdulillah wa syukru lillah صلاتي
khairil bari